Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa la qari'u wa la habidun yatakhalaqu bisa radiyati mu'mila fadahati dunya fadaharukun mubalatin biha wa biha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala qari'un jeung yakti ari jalma anu ahli maca, wala hafidun jeung yakti ari jalma anu hafid Quran. Eta yatakhallaqu nyieun akhlak itu si qari bima hasini syami ku pirang-pirang watak anu aralus ar-radiyati anu dipikaridho anu diridoan mukmila bari anu nyampurnakeun. Artina karena ditukang geus nyaritakeun nyebut-nyebut tina sawarehna ubah teh nyaeta diantarana maca Quran bari ditadabur bari dilenyepan harfina macana bari dilenyepan harfina. Moal bisa maca Quran bari dilenyepan harfina, Al-Quran dengan ditafsir
lamun urang teu ngaji tafsir pasti ngaji tafsir nanti jadi guru ngaji tafsir lah sampai bisa walaupun sedikit insyaallah dalam mata Quran teh bari ikuti nyata ku maknana bari diikuti jalan-jalan jeung hartina bisa alin ke ngaji mah aya nu kakumari kalapan hormat maknana buat mata negara bego lima pan nyaritakeun geus bisa gitu lima geus halus geus bener tadina nalika maca teh nyata kudu bari dilenyepan maknana artina ngalogat tila apalkeun dan tong-tong atuhnya anu tara pisan kali tafsir jeung can pernah kali tafsir ieu mah barjanji anu hanya opat atiril teh lamun dibaca teh daekeun asup teu gitu kadang-kadang asup kadang-kadang eta teh barjanji bari ukur 5 atau 4 atiril gitu 4 atiril kadang-kadang maca teh asup hati teh kadang-kadang teu gitu baru tentang ngaji tulis ngaji oge urang kumaha eta bisa sebagai biasa orang terus gitu nah kalau tahun aja namun namanya numaca bagi arti beda rasa musik pembacana atau nyata rasa musik pendengar oke di jalma anu ngarti nya omah beda musik nama oke Quran dibaca punya artinya versi pembacaan ada rasa versi pendengarna ada ngunukeun arti boro-boro kebatur kesorangan oge magnetan cenah magnetan mata ieu namun para habib mah dipilih mun asa simpul makara kira aya namun teu naonan teu sing cabet oge jadi lain aya namun masakan suara napul bacaan unggul iya namun terima ilmu adabuna makna bahasa eta orang kaya namun nama guru gitu ada ya guru itu ya ulah apa ya kago kaya guru itu ya gitu jadi kene aya naon karasana dia bacaan Quran wah kirang barah ari jil asror malapan pada daya namun nama asroran malah ya namun nama Aisyah Rasulullah Habib Abdurrahman makan enak hiji harap 1000 malaikat khodamna hiji harap Quran 1000 malaikat khodam lalu ayat surah Abu Rahmah hiji harap 70.000 khodam hiji harap Quran kalau orang gitu jadi ayat negara satu berarti orang 70.000 seorang ayat negara Habib Abdurrahman 1000 khodam berharap eta Quran dari alif-alifan eta mah jadi Quran jadi ayat naon ayat asroran ayat rahasia maka dibaca doa jadi obat jadi akhlak jadi bersih gitu dibaca Quran nah bisa ya nanti kaki jadi diajarnya terus ya teh ngobrol-ngobrolnya dengan artikel Quran kalau komis itu jadi ayat nomor jalan sawah ayat nomor jalan itu kan orang mah ngaji dari patok waktu itu lagi patok ngarti ayat bandur mah patokan ngaji memang ngarti orang mah patokan waktu gitu jadi kita bosnya tinggal waktu tambah sekian yang biasanya lain ngarti ayat bandur waktu itu kan ngarti mesin terbiasa sedikit oke sabab targetnya bandur ngarti ngaji teh kan ayat orang mah ngarti teh waktu gitu kayak waktu ngarti itu betul gitu nah gitu kurangnya maka kayak mau kesawi target waktu hari fokus karena Quran karena tafsir itu saja yang tinggal itu dipanjang iya tinggal tapi yang menjadi tafsir kayak
diberi karena orang naon. Tadi namun makan air jam 11 ini jam 12. Maka sampai namun waktu menurut itu. Nah ya tadi namun kaman mata Quran, nulis Quran, mengerti karena Quran, ai kori maturan maca nanti terkatalar, ai hafid mah nya maca nya katalar nya ngerti gitu. Ayat apa? Tukang maca ngan ngerti hukum mana ai hafid mah nya maca nya ngerti nya katalar. Tah eta teh nu katalar Quran nu apal kana Quran mah akhlak teh kudu leuwih ya taqallaku bi mahasil siyami arradiyati kudu berakhlak kudu berperilaku anu sabaik-baikna perilaku anu diridhoi Allah Subhanahu wa taala anu diterangkeun Quran teh akhlakul karimah akhlakul alimah teh akhlak nu aya dina Quran teh ayeuna tukang maca ayeuna tukang ngaji ayeuna teh Quran akhlak gitu acak-acakan ajian akhlak kemanakan eta teh nyata anu gambaran akhlak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran Karim. Terus saya namun sama kumu macana, begitu deh, begitu. Jadi kudu bisa ngarobah yang pertama akhlak, akhlak mereka bikinan, gitu. Akhlak mereka bikinan, yang lusa itu guna ayat yang pertama ngaji. Coba akhlak di orang karangasan. Balikan, kalian butut katanya barang asal bawa balik keul, bawa balik pusing, balikan, terkau pasirian, aku balik kemana, belum, aturnya denon, akhlak terbalik, jadi gitu. Guys itu kajahadat itunya, kayak yang kawan akhlak mulia. Kajahadat itunya seperti tapakan dunia, kada jeung saketa seperti jahadat itunya tarkul mubalatin, ari ninggalkeun malire, ari teu malire diha kana eta dunya teh wa bi ahliha jeung ka ahlina itu dunya mutaqallilan bari nyaletikeun. Akhlak anu terpuji akhlakan agung, akhlakan mulia nyaeta di antarana tina sebahagian jumlah akhlakan mulia teh ajahadah itunya ulah resep kana dunya hatena ulah resep kana dunya hatena. Jadi dunya teh teh namun kemarin ulah boga ulah aya ieu hate teh aing lain ngaras sebeuh dahar gitu. Tapi kumaha aya namun tamieu dahar ka mana atuh mun urang aing rek ibadah perlu kana dahar eta pake dahar eta keur naon keur jag ibadah keur supaya semangat ibadah keur supaya khusyuk ibadah keur supaya kotor ibadah lain dahar eta teh gitu lain teh daharna gitu. Ngandahana dipakai ke akhirat, ngandahana dipakai ibadah, itu juga deh. Mun aing namun kama leuleus henteu, lapar henteu, ka mana keun? Dikeun kan butuheun, ngaranna nyebut. Dikeun aing namun terserah kok aing kan butuheun. Lamun aing namun terserah, ieu boga ieu, da urang boga kewajiban beda dikeun. Kalau menikahkan anak itu juga, jadi lebih ulah bokana dan ayat ulah ayana dengan HP orang lain semata-mata resep anak-anak, tapi resep tina efek anak, tina buah punya etanya, mau disedekahkan pada akhirat, terus dunia teh, jadi ayat namun tentang akhirat, mun tadi dipakai yang penting ibadah. Buat ibadah terus karena dunia aing geus enak niat ibadah mah
nah itu ya tapi karena dia maju gitu teh kajian loba mun kabeh dunia yang aya di urang dipakai ibadah maka eta teh lain dunia dan pakai akhirat teh gitu mesti loba oge sampai koe nonton kulit sapur oge ngan singna nu sapur pakai apa ieu akhirat ibadah boro-boro sapur mesti 100 oge eta mobil teh disebutkeun dunia teh kabeh eta teh naon ke akhirat mah ke ibadah mah kajian duit 100 miliar tidak dunia kalau kabehannya dipakai ibadah gitu ya karena juhud tarku mubalatin ya temangire ai temangire teh kieu deuk aya deuk eueuh rek loba rek saeutik rek manggih rek henteu tetep aya namun kana Tuhan ka ibadah anu juhud gitu baiklah yang mengenal dahar mah ayah dahar oh ya bayana ibadah dulu gitu duit boga yang mengenal juga dipakai oh baik dan mesin ayah oke kudu dipakai gitu berarti ibadah jangan gitu. Orang disebutkan ayat namun nama disebutkan hubunya tadi jadi halangan gitu jadi beda kalau betul usaha dari mulut ya beda tadi nanti gitu apa ayat namun nama tina gitu karena ayat dunia ya dunia ya halangan atau yang memuntah tadi nama taradai kan kebenaran daripada yang memuntah garok kagak hot yang memuntah ayah memuntah ya lima yang memuntah jadi jadi ada nama kalau daripada ayah maju jadi aturan di mana karena dunia begitu kajian jelas bangsa gitu kubunya kayak gitu. Kajian ayat namun menjelma benar, baik itu mah maka pengaruh karena ibadah kubunya kayak iman aku mupatong di palirek, kalau di palirek rek ayah, rek tubuh, rek kopah, rek sedetik, gitu ibadah mah jangan terus kepahiran mah. Wali ahliha yang temalirenya tak ahli dunia dan malwatunya. Nu barokah punya, nu barokah. Kalau orang maya mentang maya, sehatannya, saya ketemu mobil asal, mobil di mana ya seperti aku, tegaknya ada, nah yang depan ini siapa? Ayam baunya siapa? Tuh, katanya kita resep kali itunya beda dengan resep kali akhirat. Saya kata, kamu aku. Terus enak ibadahna amalan wiridana sholatna seperti itu puasana kamu ahli akhirat hayang diberi jatah hayang ilmuna hayang ilmuna hayang namun terkabawakeun ibadahna teh ahli akhirat tinggal urang di mana-mana nyari jelema kemana ka ahli akhirat atau ka ahli dunia lamun aya namun nama kahitunya teh lain akhlak bagus saturan gaya saturan ilmu lamun saturan ilmu kalian situ ya namun kamu fatih namun kamu akhir berkah yang mau sebenarnya ya namun temannya sudah orang jadi pintar sudah orang jadi ngerti sudah orang jadi kawan gitu HP kurang teh mutakal lihat bagi aya namun tadinya mahnya salah kadar keur ngabantuan sakadar keur nunjang ya ada urusan ibadah urusan sama lain kerajaan namun sama gaya-gayaan lain kerajaan sok-sokan gitu nah gitu ngaran teh itulah yang namun sama akhlak mulia itulah yang namun sama sagok kawe anu baik make baik hubungan gimana urusan hati
naon ge akhlak anu mulia teh wakada jeung eta saperti tujuan asaho ari malama wajud barahan summa makarimul akhlaki saterusna nyaeta akhlak-akhlak anu mulia akhlak-akhlak anu mulia summa tolakotun lakotila saterusna biar budi marahmai lakotilan untuk hasum budi jadi tina sawarehna watak karakterian anu terpuji teh nyaeta balapah dermawan wajudu dipieuna roman barahan seperti aya namun utama dieu nyaeta beda nasaho jujud jadi roman kene boga ari saho jadi sifatnya bersifat original jadi geus warna jadi eta mah teu rakeret pan jelema teh kieu nya watakna dirinya watakna teu lebaran teh teu matak lebar mun barang bae gosor-gosor eta mah ari watak eta mah teu pandang di ngarti malah di bodoge jadi eta mah sahoma jadi sahoma kabageulana teh bijil tina karakter pasti eta aya namun utama aya kitu mesin teu arti tara aya oge da sok aya jelema teh geus karakterna kitu bageul sok itu ada kata mah di anahu yatbahu minan nafsi zakiyah al-murtajati an iradatil ahwadi jadi eta mah jadi aya namun karakter eta mah geus alus di ditu nawe jadi karakter anu alus anu mana teu nurat aya namun sama kana ganjaran kana eta geus kitu eta mah maka kalau hayang dia diganjaran anu bijil tina karakter itu kurang ngaji orang teh ingat urang bere kieu teh lain resep-resep teuing lain karakter teuing aya tujuan aya ieu namun tama aya niat-niat anu pasti aya nu tadi mah polos gitu anu tadi mah nyata polos karakter teh di aya anu nyata karakter Korea jadi Korea lain aya namun sama karana naon dia mah geus kitu ti dituna gitu geus dituna jelema eta boga karakter nyata Korea jadi lain karana aya namun tama ilmu lain karana nyata sieun ku bebendu Allah aijun mah nyata ningali teh karena naon karena pengganti karena ganjaran karena pahala pangakurit dalin terlebar ya teh barang bere teh ngan kuring hayang ganjaran komo lamun barang berena bulan Ramadan gitu jadi aya namun teu berat-berat teh hate teh eta mangarana jur jadi bageurna tina maksakeun karena kabita kunaon kuburuhanana ku ganjaranana tah urang mah di dinya lamun ayeuna can bisa can lain karakter bageurna jadi bageur maksakeun diganyar apa ayeuna maksakeun teh kabita ku ganjaran maksakeunana kabita ku ganjaran kabita aya namun tama ku iwadna gitu kabita aya namun taku iwadna baik aya namun tama iwad teh makhluk aya mah aya namun tama sok muji cenah lamun dibere teh aya namun tama urang teh urang hayang mereka eta tapi eta teh iwadna atawa ti Allah mana lamun urang mere teh ku Allah geus diganjar eta mah ngaranna jud gitu ngaranna teh jud aya namun kitu teh jadi akhlak anu mulia teh barahan talaba dermawan saterusnya nyata akhlak-akhlak anu hade akhlak-akhlak anu alus akhlak teh nyata bijil aya namun tamatina letah ngan letahna alus ngomongna alus ngan alusna dibarengan jeung ieu
lamun alus aya namun talenta hungkul ieu hare-hare eta mah lain akhlak mah kudu nyambung yang ieu pan urang di mana-mana ngolopan alus kalau teh bahasana teh eta mah lain akhlak ngolok eta mah lain akhlak ngolok itu mun ngolok mah lain akhlak mah jeung ieu memang aya namun teh kudu cek agama memang kudu cek rasul bahasana kudu kitu gitu aya namun teh jelema teh popayong kodan aya namun teh mah tuluy aya namun teh rangkuhna mun teu jeung ieu lain akhlak gitu jadi akhlak mah kudu nyambung jeung ieu jadi ayeuna pan rasul kieu nyontohanana pan rasul kitu nyontohanana jadi nyambung gitu nyambung kana hate lamun teu nyambung jeung hate lain akhlak api-apian eta mah gitu geus jadi pan eta mah nya dina aya namun tah ihya ulumuddin walaupun dina mukhtasarna naon di akhlak aya namun tah anu hade teh nyaeta akhlak anu terpuji teh naon tolakatun teh marah mai amis budi la khatilan tara camrut tara jamdud tara jamotrot ngaranna hasum gitu ari tadi mah amis budi teh ari mah hasum eta teh ngaranna teh aya namanya aya budi hasilnya aya hasil mah teu eunah gitu jadi we nya aya amis apa seuri aya amis mah aya hasil mah eta teh jadi camrut teh hasil budi teh camrut ieu mah eueuh baeud deh jam bedud teh aya talaqatun mah marah mai we kitu ceria we senyum we gitu tah eta nu alus anu goreng hasil nuga tema saterusna wal ilmu jeung deui akhlak anu hade teh aris teh naon sabaran aya aris teh nyaeta sabaran tuh sabaran aya namun tama dina naon dina menghadapi nyaeta masalah dina menghadapi urusan jadi hilim teh tarkul aja tara gesot borosot tara rusuh tepuguh gitu tara gesot borosot tara rusuh tepuguh karena hilim eta wa ta'ani fil umur kalam lirih rintih di mana-mana ayeuna menghadapi urusan naon teh pan aya urang mah jola sok sembrono ngambil sikap teh nyata sok sembrono can dipikirkeun tah ieu lima diperhitungkeun lamun erek nyikapi sesuatu teh lamun urang aya namun tadi ajak ku batur siap teu pikir lagi aya namun tapi masalah teh aya PHD aya goreng tah urang tara kitu eta teh lamun sok gesot prosot mah ngaraneh aja lah ai hiriman teu jadi diperhitungkeun heula anu secara matang lamun aya namun tema menyikapi naon menghadapi naon gitu matak lamun deuk init-initan jeung ajengan rata-rata baheula jadi paling aya namun tema hoream mun diajak aya na kupun bakal paling aya na horeamun sabab naon atuh dak init-initan teh pan aya korot mah nya salat sapar gitu salat ngadoa tuluy engke aya namun teh naon ieu aya namun teh anu sunat dibawa lamun deuk init-initan inget pan eta teh kana sunah rasul teh tuluy aya namun teh kudu mawa ieu pan aya urang mah hiji deuk init-initan duit teh geus enggak saya duit teh kudu duit beres sih emut aya namun teh Haji Abdurrahman bos bias teh aya Abu Yat aya namun teh bade umroh di Canakum Haji Abdurrahman angkat-angkatna ti Jebodas di pangarsa aya namun teh Abu ngalayan aya namun urang teh ka ditu nepangan ka Abu Yat teh kaya Haji Abdurrahman ke Abu Yat teh satu kuku sile peso ayeuna sama Abdurrahman buya seueur di ditu oge kantun naga terkenanya nak
sunnah rasul sunnah rasul pan urang mah geus duit teh gitu urang mah kan bae da segala aya ini saumuyang sunnah peso aya namun temalipah tuluy aya namun tama siret tuluy aya namun tama jarum gitu buya tuluy aya namun tama paranti pangrok gitu acara catut kuku gitu eta na teh tah pan aya pun bapa mah tara tinggalkeun eta mah peso ieu mah peso tilep mah gitu nah cinta aya nama apa cinta aya apa ka mana-mana sunnah rasul ya rasul mah di dieu si aya na peso na gitu sailah oge gitu aya urang mah atuh kirang baranya pan pangrasa apa kudu wae di dieu ya cenah basa dicap amin tah cenah kos cenah tukang muludan ai junjunan tertingali cenah sohibul qadim apa qadim sohibul qadim teh anu tukang nyana bedog ponok aya we ieu namun tama jalan almarhum itu si bapak tah ieu cenah tukang aung-aung di panggung mah sunah rasulna mah cenah teu dipake cenah nyenget aya namun tama apa mah cenah aya namun teh kemana-mana oge aya tersebut da jadi tewah cenah ku polisi cenah aya yang mun tama ari naon lai bedog sunah macam gitu kan. Kita jalankan kaya namun kita madah wantun pan ka apa namanya ongkoh ka ulama ongkoh segan ongkoh wantun gitu. Atuh cenah aya namun tanda abdi mah teu gaduh cenah eta we kok ambil. Aya namun tanya mah asal pake cenah gitu. Da apa mah isuk baget kok insyaallah boga deui cenah. Da apa mah lamun ayeuna nyamuin jelema ieu namun teh apa teh mah bedog berarti apa teu kamu bedog cenah kita jeung jelema teh langsung ayeuna datang. Yo hari tante nih pasti itu asal pakai tuh jadi aya namun namanya bahasa-bahasa langsung aya ka amal langsung aya namun namanya tuh itulah aya namun namanya ta nu disebutkeun hilim nu disebutkeun ta'ani jadi rintih deuk ieu teh pan aya namun temu urang mah alat-alat ibadah teh mana aya namun di antara nyata kolot mah sok mawa kompas sama pedoman bisa digantian aya mah jadi ieu kompasna gitu bisa ya aya kompas gitu aya baheula aya namun teu mawa we kompasna eta teh gitu aya namun teu ieu pedoman tepan aya namun teh ketek kumaha salamun engke sholat di hiji tempat anu lain masjid anu jauh ka ditu jauh ka dieu pan urang teu kapikir gitu teu kapikir aya namun teh kitu mun awewe kade ayeuna mawa mukana tuh akan bae dari masjid mana-mana geus aya kitu ngandalkeun batur urang da sok aya di masjid-masjid oge mawa apan eta teh diniatan keur ibadah teh urang teh ayeuna ingat kana ibadah mun ini teh kitu disebutkeun ta'ani teh lirih eta teh ayeuna saja mantosan itu ieu ayeuna mah tek bengek eta ayeuna pepet ilang teh ayeuna mun teu pasunatan angkat-angkatan teh pasunatan angkat-angkat teh ngaranna teh hilim nu kitu teh hilim katilunya eta hilim teh lapang dada aya lapang dada teh tara keuheulan tara pusingan tara amekan urang lamun aya ngadoan batu dilawennya eta mah dada mah gitu atau urang mangih kekecewaan sok naon tah aya nu hilim mah naon kembali berenang keun aya namun eta mah kudu latihan aya namun kudu latihan ayeuna gitu kan urang malah ayeuna mun teh geus bari pusingan wae gitu batur kitu henteu sesuai jeung kahayang urang jeung rencana urang pusing gitu batur ayeuna kieu teu sesuai jeung ayeuna kahayang urang selera urang pusing teh lain hilim nu kitu teh lain ayeuna mun teh hilim nu kitu aya liman teu ayeuna mun hampuraan bisa hilim lapang dada sabar ayeuna bisa maka lamun ieu hilim pan Allah teh kagungan sifat al halimu hilim digunakeun ka pangeran hartina nyaeta Allah tara sembrono tara gancang-gancang nyiksa ka hambana anu maksiat
dalam Allah teu kawan sifat hilim urang teh geus siksaeun pangeran gitu urang teh taya teh ku sifat hilimna Allah urang dosa teu beurang teu peuting teu sore teu isuk teu sorangan teu jeung batur doraka dalam Allah teu kawan sifat hilimna geus dipekok batur nu kieu batur mah gitu tapi kapusingan pan Allah tara pusingan gitu nyata naon hilim gitu pan urang di mana-mana teh ku aing sia aya Allah mah henteu teu gampang aya namun teu bertindak hampura aing keun we aya hiji ku Allah henteu buru-buru diturunan siksa jelema anu maksiat teh jabati kitu deui hilim Allah di bunian dosa teh teu nyamun batur gitu sakitu urang ayeuna ngabegber teh dosa da batur mah teu nyamun dianggap soleh we urang teh dianggap bageus we padahal dosa eta teh di bunian mun diberekeun ku Allah mah aya jelema anu daek nuturkeun ka urang moal mun diberekeun ku Allah jago mesti kajengan eta teh ajengan ayeuna dituturkeun teh di buku teh lain eueuh aibna lain eueuh dosana kunaon di bunian jadi batur teh nyarang Allah jadi nu muncul nu katingali naon bageurna hungkul mata daek ngandulu daek nuturkeun lain eueuh dosana ditutup ku eta teh tina sifat hilim eta teh tina sifat hilimna Allah Subhanahu wa taala geus kitu ayeuna mun teu ku Allah jabati nya doraka nya carekeun pikasaeun Allah ngarizkina teh ayo dibere dahar make dibere dahar dibere cai dibere ayeuna teu diantep padahal ayeuna mun lamun urang mah jelema geus teuing-teuing naon wae atap sia sepodana moal dibere duit moal dibere dahar moal dibere cai moal dibere ngene jeung sajaban Allah teh teu kitu Allah teh henteu kitu nyaeta kasifatan ku sifat hilim teh maka lamun diturutan eta sifat hilim maka jadi mulia maka jadi terpuji jalma ayeuna mun teh eta teh itu hilim sabar deui nyaeta eta teh akhlak anu habe teh akhlak anu terpuji teh sabar mah nahan emosi nahan nafsu nahan diri tina mutruk tina ngarasutang aing mah aing mah eta teh ngut aing mana aing mana eta teh eueuh sabar nu sabar mah gitu nah ayeuna mun teu meureun ieu keur kurang rezeki teh keur kurang ayeuna mun teu rezeki teh keur ayeuna mun teu masarat keur isuk page oge oh ieu teh meureun manehanana teh keur aya katupan betul mata ayeuna mun teu jadi ngewa ka urang jadi amekeun gitu lain kieu aing asa kecidak-cidak teh si eta ka aingnya aing teh kurang kumaha tah eta teh naon bela diri eta mah jadi ayeuna mun aing pusing ayeuna mun eta teh ngaranna teh nyaeta henteu sabar aya sabar mah ditahan diri teh lamun urang ayeuna mun sasarebu problem kana ayeuna mun tama ka urang nu keuna gitu ari ayeuna urang aya sabar mah ayeuna mun kama Allah Subhanahu wa taala pan nyata ngadukeun innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab kan diburuhan ka Allah sabar atuh meureun urang moal meunang ganjaran ti Allah aya we sabar mah eta teh hakikatna mah Allah rek mere ganjaran lamun mereka pusing ka urang mereka keul ka urang lamun urang kuat eta teh hakikatna Allah rek mere ganjaran ka urang teu nyamun batur biberi sabir anu tanpa hitungan itu ayeuna ngaranna sabar atawa sabar teh nyaeta neureui ait nu teu cocok jeung hate eta ayeuna mun ditelan ayeuna mun naon aya ka nyari euy aya ka teu panuju euy aya ka hayang teu laksana euy teu geunah nama lain bantah min gari tabisin tapi sabar mah neureui
neureuy kapait teh neureuy papait nelan aya namun teh kapait eta teu dibarengan jeung marangut lamun ayeuna bari barengan manaon acan sabar pan aya nahan maneh teh aya naon heueuh katingali jelema keur nahan ka heueuh keur nahan ka amek ngan katingali tina muka banget eta mah lain di mimpi henteu bari teu marangut kitu henteu eta henteu aya namun teman-teman marangut henteu aya teu habis makin baik gitu kan itulah aya namun tama sabar daya teh ngaji hayo sabar ai urang na aya teh katingali sabarna anggar teh kaopan anggar barangasan teu aya namun teu kudu dipake atuh jeung kudu latihan pan aya urang mah nu ditangan teh pingeunahun wae atuh jadi teu kira sabarna di mana-mana aya namun tegok kieu ngeunah lari urang balupaan di mana-mana aya namun tegok kieu panjut lamun urang jamaah teh mun ayeuna ajengan teh hayang anu pika geunaheun pika geunaheun pika senangeun pika panjut urang pika sapeun urang jadi mana aya namun teu sabarna ajengan lamun menghadapi umat hayang bahagia kabeh nya mana sabarna atuh malah aya namun ieu urang aya namun teh budak bagur kabeh gitu kira ngadidik atuh ge bagur pada dididik can teu bagur mun aya geus bagur manaon cicing urang sila ipis atuh beunang aya mah di mana aya ngalatih sabarna aya budak jeung pamajikan da saleh we kitu aya nu teh ieu mah teu naon terima beres atuh di mana tanggung jawabna urang ngadidik aya nu teh pamajikan sina jadi sabar teh sina jadi bagur teh da meureuh urang mah kudu sabar meureuh ngadidikna tuh jadi aya namun teh sabar teh kitu ya sabar teh di mana-mana nying hareupan anu pikakeun pikakeun eta waktuna urang make sabar ari ningali pikakeun atuh da lain sabar eta teh geunah jadi sabar mah ningali nu pikategenaheun gitu paranti ningali nyaeta menghadapi pikategenaheun eta waktuna sabar dan sebenarnya namanya lamun aya namun tamu urang osok aya namun kadang-kadang ku budak leutik teh mun aya namun sama lamun urang keur bembrong araramok itu keur aya cugras jebris tuluy ngomong komana-komana sok aya namun tak budak sabar atuh Pak gitu eta teh dikitukeun teh asa direket lain lagi sadar dalam sadar nya nyaho keneh pula aing gitu tapi lamun aya kenyataan ku budak dikitukeun kumaha naon sih padahal geus sebenarnya urang ayeuna keur amak-amakeun budak ngomong kieu atuh Pak sabar pan kedah sabar kumaha tah urang kira-kira kolot aduh ieu budak sih budak ayeuna penjuk kieu ayeuna padahal deuk disadarkeun teh eta teh ngan urang apa ayeuna mun tambah jiwa kotor teh geus bener eta teh omongan teh kudu sabar teh aya urang kalangkeun naik gitu teh tah eta teh sabar akhlak rohani barangasan lain gitu lain aya namun teh babarian keul pusing amak eta lain akhlak anu hade mah nyata jadi kitu urang teh naon aing getol mata Quran aing getol ngaji aing aya namun teh kitu keneh ngerti loba kawas aya namun teh akhlak teh heula we kawas karakter teh heula naik-naikna oh aya nama sok ngaji itu aya nama amoah mah barangasan teh aya nama teu kaopan teuing kitu aya nama da geus ngaji kitu aya nama kitu teh eta kakara aya manfaat dari ngaji teh aya perubahan ka oh aya namanya jadi aya nama teh sabar jelema teh teu gertas sarupakeun eta aya manfaat tina ngaji summa tanajuhul amadana saterusna nyaeta ngabersihan amat tina perkara dana anu kotor-kotor naon aya namun tama ngabersihan
tina perkara anu kotor-kotor teh min maksabin tina pagawean anu hina tina pakasaban anu hina gitu teh kudu pilih-pilihnya kudu pilih-pilih ai santri mah ari ajengan mah ari tukang ngaji mah di mana-mana rek milih pakasaban teh pilih-pilih lain sakadar gede duitna hiji dina agama menurut agama profesi anu rendah kahiji tukang bekam kajian gede duitna oke eta teh naon ceuk sarama eta teh profesi hina tukang pati gitu ulah dibejakeun ka tukang pati masih keueun tah santri mah mun bisa neangan deui mun ayeuna mun tempat tadina profesina di dinya tukang bekam tukang naon neangan deui kajian jadi tukang rujak nanti asup ayeuna mun teh asup pekerjaan hina tapi pekerjaan jadi tiga keren gitu untuk ayeuna mun tapi ceuk sarama teh pekerjaan hina gitu ciga hina tapi naon henteu ayeuna mun teh hina tapi gitu tah ngabeca di dieu pekerjaan hina ngojek gitu ku jamaah mah aya gitu salah satu profesi anu rendah teh adalah ngebekam mati naon teh ayeuna wakanasa pegawe tukang sampah ulah dibacakeun ka tukang sampah bisa ya naga tak santri mah mun usaha teh pilih-pilih sabab eta naon ngajatuhkeun harga diri teh jadi ayeuna mun teu pekerjaan aya memang pekerjaan anu hina teh aya dina syarat teh aya nya saperti ieu teh naon golongan sampah itu kalau ayeuna mun tama naon deui nya bekam kalau ayeuna mun tama ieu pati eta teh kudu mutajamilan kudu boga harga diri mutajamilan teh bisyari pisoleh neangan we nyaeta pakasaban anu rada bergengsi kudu ayeuna mun tama bergengsi jadi ayeuna mun tama tukang ojek atulah daripada eta mah jadi tukang rujak gitu ayeuna daripada anu bieu mah gitu daripada nu bieu da eueuh di dieu tukang ojek eueuh tukang ayeuna rujak eueuh gitu dah aya kujama kan asa tukang sampah tukang bekam atau tukang pati. Nah, eta teh nya eta ayeuna mun tama ieu mah ahli ilmu terutama ahli Quran mah mun dek neangan kasar teh omat ulah dirinya. Sabab eta menjatuhkan harga diri seorang kiai, seorang ulama, seorang hafid gitu. Pina ayeuna naon lah ayeuna dagang-dagang pala-pala atuh gitu. Daripada ayeuna mun teu ieu mah wa mulajamatun jeung deui ngabiasakeun anger matuk lisakinati kana kayan tenang wal waroi jeung deui apik wa khusu'i jeung deui nyaeta ngabiasakeun kana khusuk wa tawadu'in jeung ngabiasakeun kana rendah diri mutakamilan bari nyampurnakeun di antarana sifat anu terpuji di antarana sifat anu terpuji karakter anu terpuji watak anu terpuji anu kudu ieu teh dipegang kudu aya namun tama kasifatan kudu jadi sifat jelema anu katalar Quran jelema anu nyaho kana Quran jelema terutama anu nyaeta hafad ayeuna Quran hafid tayeb kudu sing tenang tentrem ayem sejuk kabeh kudu aya namun temakan ulah katingali gelisah ulah katingali merengut ulah katingali ngalamun nyangkep tuh rek kunaon teu buka duit teh ya
Jadi kudu katinggalina teh caria we tenang setu. Ya. Apa mah ya namun tong dikira bahwa jadi ajengan teh asal bisa pidato, asal bisa maca ulah dikira gitu gitu. Ya namun teh eta teh berat panatihanana. Urang duit teu boga, hutang leuwih. Anak jeung pamajikan ayeuna menta balanja, menta ayeuna jajan. Nu mere ngahutang eueuh. Ayo urang kudu tenang. Ayo urang kudu tenang, kudu apa gitu kudu kira-kira ayeuna kuat mah tah. Itu di sakadepanana ayeuna mun kitu kira-kira bisa tah ajengan mah kudu bisa gitu teh gitu. Ajengan mah kudu bisa, ulama mah kudu bisa. Matak sailana teh naon? Jika masalah lain masalah ajenganana tenang. Ajenganana tumanina, ajenganana tentrem sejuk hatena. Nya ayeuna mun teu ilmu teh lain. Justru ayeuna mun teu ajengan panglobana masalah. Komo ulama, komo ayeuna nabi. Tah nabi teh ayeuna para nabi khususna junjunan eta teh anu paling seueur permasalahan. Tapi kumaha? Sakinah. Enjoy we gitu, kalem we gitu, adem we gitu, lain eueuh. Eta teh nyata dibangun teh ku akhlak eta teh. Jadi aya namun teu katingali barang-barangasan mah kulaanan ulah jara diajengan. Babari teu kaopan mah teu kaopan jeung masalah beda aya mah. Kumaha? Diren heula ngaosna di parus. Banyak yang ngaji eureun ajenganna keur para rusuh. Asa ngarewa teh kan ieu nuju teh rasmana. Aduh. Kuna ieu aya namun teh tah nuju aya mah ayeuna teh nuju aya masalah. Aya namun teh ajenganna sareng istrina nuju dokter ayeuna teh. Naon aya namun teh jeung para ustad deui nuju pasien. Ayeuna liburkeun aya mah teh. Jadi kudu adem gitu. Kudu adem ayeuna. Tiala maya namun temakan kereta nah tenang kok ya teh cenah urang ya ayeuna nah teh itu ayeuna ada orang mau masalah kita ayeuna masalah batur beureun dia gitu ngaji mah jalan aya teh rame sapiah teh aya mah nya ngaji we kitu ayeuna ngaji we naon eta gitu di antarana ieu mah naon keun antepkeun urang we mah ayeuna teh batur gitu urang mah ngaji ayeuna mun teh dulu kitu. Jadi dianggap tidak ada apa-apa gitu lah ya. Dianggap tidak ada apa-apa. Komo lamun ayeuna mun lamun nyaeta gorengna batur teh moal bisa diperbaiki, moal bisa ayeuna mun teu jadi damai, moal bisa jadi isakur nyantep we gitu. Kajaba lamun ayeuna mun teu bisa diperbaiki maka bahasa ayeuna teu bisa diperbaiki mah ya peka maneh lah ribet nama gitu. Kene urang mah ngaji lah tuh gitu. Ngaji orang mah tuh ke mana-mana tah eta teh kudu diajar gitu teh. Kudu diajar aya namun teh gitu teh kudu diajar. Kunaon. Aya urang mah heuh teu kaopan teh epes mer teh. Eta teh ngaranna sakinah. Waro aya namun teh mangangna waro. Waro teteng botrok teuing dahar asal mana di mana di saha gitu. Ieu teh ayeuna ladang naon kerja penuh gitu aya namun ieu teh saha aya namun teu ladang naon ya teh gitu menang naon ari ieu teh hak urang kita tahu lain lamun ayeuna lain hak urang ieu teh geus dibikeun geus dieueun atau acan gitu ya lain ceplok make ieu teh barang saha nah ieu teh aya hakna urang make atawa teu hakna mun teu make anu teh aya hakna ulah eta mah lain ayeuna hak urang. Eta ngaranna waro khusyuk lain khusyuk teh anger we gitu lain ayeuna mun tengan sakadar khusyuk teh dina salat urang mah boro-boro khusyuk di luar teh salat bat khusyuk dina salat sakieu jadi ayeuna mun teh boga rasa kesadaran ieu teh anger ayeuna mun teh Allah teh gitu ieu teh anger rasul teh jadi konsentrasina kadinya musing lain ayeuna dina salat oge pan urang mah teu bisa. Jadi kieu saur ayeuna bahasa apa mah ulama mah we bakat ayeuna mun teu masalah khusyuk bet maculna wae eta teh salat. Urang mah salat mah macul gitu.
ulama mah dagangna eta teh keur salat manahna gitu. Urang mah keur salat oge hatena mah keur dagang dibalikeun gitu urang mah. Tinggal kieu we lamun ayeuna ulama anikna maculna keur salat dagangna keur salat jigah kumaha lamun keur salat ai urang mah keur salatna wae dagang keur salatna wae macul gitu jigah kumaha lamun keur maculna geus saya ketemu tinggal tah khusus teh gitu boga rasa ayeuna nya ayeuna mun tau diri urang teh ieu teh naon aya Allah aya Rasul kudu ayeuna mun teh kumaha urang hate urang kumaha gerak urang kumaha kiceur urang kumaha geuning urang kumaha kudu angna kitu khusus teh kitu khususna ulah ayeuna mun teh dina salat unggul wat tawadhu jeung deui nyaeta kudu ngabiasakeun agar tawadhu rendah diri ka Allah rendah diri ka Kangjeng Rasulullah tawadhu ka Allah dina nalika urang maca Quran dina nalika urang salat make ada maka ayeuna menunduk ayeuna mun diri jeung jiwa jeung raga urang teh kitu nundukna ka Allah teh ngarumasakeun leutikna tidak ada apa-apa tidak bisa apa-apa ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah ayeuna mun asa urang angloma jasa kitu ayeuna Gusti abdi mah salat rakaatku abdi mah dipeliharaku Gusti teh ngaos oge dipeliharaku abdi mah rakaatku ku Gusti ayeuna parang abdi mah rakaatku tajud oge eta teh ngaranna takabur disangka meureun ieu teh urang teh saluwihkeun ti Allah gitu jadi disangka ayeuna mun tama kieu Allah teh ngambil manfaat ti urang jadi anu jadi sasama lain Allah berenang urang gitu tah tawadhu Gusti ibadah abdi teu sabaraha taat abdi teu sabaraha tuhu abdi ngaguru abdi teu sabaraha tapi aya nikmat Gusti ieu teras deui rene kumaos berjalan teu tiasa syukur ka Gusti teu tiasa nganuhunkeun ka Gusti rumaos Gusti anu bageur abdi mah bedegong Gusti anu bageur abdi mah carekeun terus para pengketa ayeuna tawadhu teh nyaeta kafara ulama amilin kafara ulama ahli marifat terutama sempurnakeun cenah nyaeta sempurnakeun mutakamilan tentrem jongjon ieu ayeuna hate ketenangan hate kaabdikan kahusuan katawaduan mutakamil sempurnakeun sakabehanana